seorang wanita Raden Ajeng Kartini hirup di zaman Belanda, dididik ku soleh darat. Begitu ningali seorang ulama istimewa soleh darat, terharu hatinya, terus ngangsongkeun diri jak cek ki solehna. Anak ini jangan dikemana-mana, nanti saya didik dulu meureun urapna. Tah ya ieu budak leutik pinter dibere kapinteran sakumaha Bung Karno boga urat pinter, Bung Hatta urat pinter, kiai-kiai nu lain anu milu berjuang negakeun kemerdekaan bangsa melalui kepinteran lah. Tadi ceritakan soleh darat, akhirnya dididik lah eta Raden Ajeng Kartini. Kulantaran cicing di zaman Belanda, anu Belanda teh teu meunang aya kiai dianuti kiai, dakwah kiai teu meunang di zaman Belanda. Maka ala kadar ruang riung ge diamati ku Belanda. Jeung teu meunang be nyin tafsir Quran boleh dibaca, teu meunang ditafsiran make bahasa Arab, Inggris, Belanda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia teu meunang. Maka ke soleh darat nyin tafsir melalui tulisan pigeon peajeon kuari mah sabun pigeon pegon make tulisan eta. Nah eta atas permintaan Raden Ajeng Kartini ketika nyana ngadengekeun ceramah-ceramahna diawali minta coba terjemahkan Fatihah, teu beunang ku Belanda, make tulisan pigeon dibaca ku Raden Ajeng Kartini, minta sequran coba pangnafsiran ke make tulisan etalah sampaikan ke 8 jilid Quran teh maka tulisan eta diamati ku Raden Ajeng Kartini, dibaca, Masya Allah luar biasa, jadilah pelopor. Eta teh murid ki soleh darat, seorang wanita. Wah lamun lain diisi batina moal bisa katurut ku masyarakat, sebab naon sakecap nyata make bahasa Al-Quran. Tah nu baheula mah eta teh bahasa naon gitu ngaranna, habis gelap terbitlah terang, lain bahasa Raden Ajeng Kartini, eta mah bahasa budayawan nu kadi setelah merdeka.